Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur haturkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala rahmat sarta hidayahna ka urang sadayana. Begituna dina dinten anu cerah ieu urang tiasa ngariung dina majelis rada pangaut maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat sarta salam mugi-mugi sok tecurahkeun ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu atas nembongkeun urang jalan anu lurus sarta dididik ku Allah Subhanahu wa taala. Sadaya kanu urang hormati, terima kasih luhur pasti wargi dina acara ieu. Mugi-mugi kalawan dilaksanakeunna acara ieu tiasa ngarajatkeun kaimanan sarta katuakan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Sarta can dimulai abdi bade ngabacakan susunan acara dina poe ieu yaktos anu kahiji bubuka, anu kadua tilawah Al-Quran sarta shalawat Nabi, anu katilu pambagea, anu kaopat maudah hasanah, anu kalima panutup. Bapa atau indung para hadirin sakanten anu dimegahkeun ku Allah Subhanahu wa taala kanggo mercepat wanci. Marilah acara urang mimiti. Acara anu kahiji bubuka. Marilah urang buka acara ieu kalawan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. dituluykeun kalawan acara anu kadua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kawargi Bapa Budi urang persilahkan. Acara selanjutnya pembacaan rawiyatus shalawat Nabi ka Ustaz Wawan serta rencanaan urang persilahkan. Dituluykeun kalawan acara kaopat pambagea anu kahiji bade ditepikeun ku pupu panitia ka Ustad Didin urang persilahkan. Pambagea anu kaduakan ditepikeun ku Bapak RT ka anjeunna Bapak Ali urang persilahkan. Acara anu kalima atau acara utami orang yaktos maudah hasanah anu bade dituluykeun dua ka anjeunna Bapak Ustad Budi urang persilahkan. Demikianlah maudah hasanah anu atos ditepikeun ku Bapak Budi. Bapak Indung para sederek sakantena anu dimegahkeun Allah sataan acara abdi tutup. Perkenankanlah abdi di dieu ngadalkeun terima kasih luhur kahadirin Bapak Indung dina ieu serta lamun aya sanggem-sanggem anu henteu ngawidian di hati abdi menta hapunten anu sagede bedagna. Abdi nahla sareng rencangan abdi Nawara. Marilah acara dina poe ieu urang tutup kalawan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.